Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil orang di channel Canpek Candar. Jadi orang ayeuna bikin video di tengah-tengah pesawahan kieu lur. Geunaheun pokona malah jeung selamat naoge menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, anu teu ngajalankeun kudu dipajukeun. Pokona mah tonton terus tepikeun beres, tong poho like, komen jeung subrek. Yuk. Aing muga tetepakan ke mana ye? Gampang atuh gitu mah. Sok mana dikeun dijawab ayeuna keneh. Haji sangu eusi daging. Gampang eta mah. Bacang. 2 pilek sok bahasa Cinana naon? Gampang atuh. Lehoan. Anjing pinter. Katiluan nyeri panon bahasa Cinana naon? Cilehan. Aduh. Siapa pinter teuing euy, mau kudu rada terehan euy. Anjing teh. Wah keur ngarujak naon? Bangkuang. Bahasa Cinana bodoh naon sok? Boloho. Bahasa Cinana kabita sok naon sia? Kumetap. Gancangkeun sia burukeun gancangkeun. Adina maung naon sia sok? Ucing. Geus teu kuat hayang modo mencret naon bahasa Cinana sia sok? Busiat. Wadah susu naon sia sok? Kutang. Bahasa Cinana bayangan sia pasti moal nyaho sok naon sia? Kalangkang. Lembur sisi jalan sok sia mal apa sia mah bahasa Cinana naon? Cangkuang. Asa kleutik Cinana naon? Cukang. Calana heureut bahasa Cinana naon sok? Cangcut. Goblok ceret. A few moments later. Bahasa Cinana teu daek cicing. Ciling cingcat. Hatur nuhun pisan. Aduh mesti tonton pokokna malah dukung terus channel orang bisa bab kahareupna insyaallah jeung kudu pisan arek nyin konten-konten anu lebih menarik. Jadi tong poho subrek ke orang Sunda wajib pisan ameh ngadulur pokokna mah. Salam Sunda. Yuk.